Dina hiji poe, aya si kancil. Satona dianggap pinter eta teh keur lelempangan di sisi leuweung. Manehna keur neangan walungan, kusap sapopoe ayeuna teh panas kecidaan. Si kancil neangan cai keur nginum kusabab ngarasa haus. Teu lila babarengan di sisi leuweung teh, manehna nempoe walungan nu caina rada kiruh. Si kancil nyamperkeun sambil nginum caina eta. Saenggeus si kancil nginum, aya nu nyuara dina beuteungna. Kruk, kruk, kruk. Wah, rupana si kancil ayeuna tos kalaparan. Si kancil ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan kabeukina nyaeta bonteng. Nanding leuweung bonteng eta teh aya di pentas walungan. Kumaha cara nyebrangna kuring teh? Cek si kancil bari mikirkeun carana. Teu keung si lila, si kancil boga ide, bari ajol-ajolan si kancil kagirangan. Terus bari ngogorowok. "Hei buaya, buaya, hayu buru kaluar. Kuring boga kadaharan jeung maraneh," cek si kancil. Ka buaya-buaya anu kabeneran loba nu cicing di sisi walungan teh. Sakali deui si kancil ngaguruan, "Buaya, buaya, kaluar hayang daging teu." Cek si kami saterusna aya hiji buaya kaluar tina jero cai. "Sanu ngagurukeun urang beurang-beurang, kieu ngaganggu sareng wae." Pamimpin buaya datang. "Hei kancil, cicing maneh? Lamun teu cicing ku urang daang maneh," cek buaya kadua anu kaluar babarengan. "Wah, alus maraneh kaluar euy. Mana deui buaya anu lainna?" tembal si kancil. Saterusna, "Lamun maraneh ngan duaan sisa kadaanganna bakal moal beak, jadi buruan kaluar kabeh," cek si kancil bari jojorowokan deui. "Aya naon kancil sabenerna ieu? Buru geura omongkeun," cek si buaya. "Kieu buaya, hapunten lamun kuring ganggu sare maneh. Soalna kuring rek babagi daging seger ka maraneh nu aya di walungan ieu. Kukituna buru geura kaluarkeun babaturan maneh jeung ngabeakeun kabeh daging-daging seger ieu." Ngadengar dibagikeun daging seger, teu kungsi lila, eta buaya geura jiru ngageruan babaturanna supaya kaluar kabeh. "Hei babaturan kabeh, aya daging gratis yeuh. Hayu urang kaluar," cek pamimpin buaya pikeun komando nu tegas ka buaya nu sejen. Teu sabar halami, tos mulai kaluar eta buaya-buaya tina jero cai teh. Nah, ayeuna kuring kedah ngitung ti heula aya sabaraha buaya-buaya nu hadir di dieu teh. Hayu maraneh para buaya geura ngajalajar heula nepi ka sisi walungan paling ditu tuh. Engke kurang itung hiji-hiji. Cek si kancil bari nada serius ngomongna. Teu mikir panjang, si buaya eta geura jiru nyokot posisi masing-masing. Buaya-buaya mulai ngajalajar nepi ka sisi walungan seberang, nyieun saparto jembatan. "Oke, ayeuna kuring langsung mulai ngitung nya," cek si kancil bari langsung ngajolan ka tonggong buaya. Hiji, dua, tilu, sabari terus ngajolan tonggong buaya nu hiji ka saterusna. Dugi akhirna si kancil nepi ka pentas walungan bari ngomong dina jero hate, "Gampang geuning euy." Dugi pentas walungan, si kancil ngomong ka buaya-buaya, "Hei buaya-buaya, sabenerna teu aya daging seger nu rek kuring bagikeun, ngan geus katempo kuring teu bawa nanaon. Kuring mah ngan suhur hayang mentas walungan we. Beda kuring ge lapar," cek si kancil bari serah-seri. Sakabeh buaya anu aya di dina teh meureun kesel kabeh kusabab ngarasa ditipu ku si kancil. Mikir panjang, si kancil geura lumpat ngines asup ka jero tatangkalan, asup ka kebun patani kur ngalabonteng nu kabeukina.